Cek, hayang apa tuh? Kamari orang panggil salaki cek ngabonceng awewe. Bener ce, make baju oranye nya ce. Duaan orang nempot tadi di ditu. Duh, bener ulah jadi fitnah. Bener ce, bener. Ceci percayaan pisannya ce. Kedeng coba ditelepon heula ku Uwing. Si Ece mah di bejaan tetep percayaannya ce. Percaya. Coba ditelepon heula ah. Ya. Duh, Eno telepon majikannya. Assalamualaikum. Halo. Papi hai di mana? Papa keur mancing mah. Aya naon deh? Ulah bohong. Aya di mana? Coba ge gerak ka dieu balik coba balik ka dieu. Nya deh. Assalamualaikum, deh. Dan orang disuruh balik ku apa majikan deh. Yuk. Kumaha di mana Cina? Di pemancingan ah. Belok sok percaya cak ce. Ari lalaki teh sok dusta. Tahun 2025 tehnya ce, jurig geh katara rempok. Ce, maksudnya kumaha kanu jurig? Cerong lah mate ngarti. Maksud cek edah teh urang jiga jurig. Ide jurig itu. Oh, jika jurig. Syukur atuh ngarumah sama. Antar yuk. Oh, ayo atuh. Ayo. Yuk, antar, Nam. Urang mah pokona mah teu percaya. Percaya baik si Ece. Aya naon mah? Ka dieu pi, diuk di ditu. Benar, papi tadi tes ngebonceng awewe. Buru jujur, gerang ngomong. Jujur, coba jujur. Coba ngomong. Jujur. Apeula nyurocos we kos beo geuninna deui si. Satu nih, maksudna kumaha? Maksudna permasalahanna kumaha mah? La ilaha illallah Gusti. Pih, bener hente. Kamari bawa awewe make baju oren. Bener tah hente, jujur. Mama lain pakai baju oren tapi pakai baju emping. La ilaha illallah Gusti. Oh, jadi sia teh bener kamari ngabonceng awewe. Aing keceplosan itu ya Allah Gusti. Oh, jadi bener sia teh selingkuh. Selingkuhan pokoknya bawa ka dieu. Bawa ka dieu aing heng nyaho selingkuhan kos kumaha. Bawa ayeuna bawa. Ngantos nelpon heula sekedap. Telepon. Halo Beb. Kajahoan. Hah? Penyahoan. Aduh lo barengit. Ada sekedeng. Di Jangkar Awi. Nyantos satu kadinya. Dadah. Mohon. Dadah. Sini Beb di sini. Oh, jadi itu si tangkurakna tehnya. Gitunya. Yuk. Kemana sih Beb? Kok aku dia kesini? Adio, suruh diuk si cucungukna. Diuk di dia. Oh, jadi iya selingkuhanna. Cicing punten ce imada sembeb nong ajak baik abi terus sampean ngaku nanti buka pamajikan sete kayak ngomong pamajikan nih sete iya sama pamajikan sete cium kuanya Tuh kan ce, bener urang mah tengah bobodonya ce.
Sok ayeuna pilih aku apa pilih nu beungeut rorombeheun. Sok gerak pilih. Beli di mananya? Aing deh. La ilaha illallah. Bisa, kurang mah milih dulu. Iya bae dua. Sembep aing di bawah. Ada. Sembep. Ahai, ahai.